Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Anisa Hastawati dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu disiapkeun ku redaksi nyaeta bencana longsor di Ciamis timpa 35 warga kapala RT teu aya korban jiwa. Warga kampung Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dikagetkeun ku musibah longsor anu lumangsah dina poe Jumat 15 Agustus 2022 sore. Musibah ieu narajang kira-kira 35 warga desa Kalayan rupa-rupa karusakan ti mimiti ruksak enteng nepi ka ancur. Untungna teu aya laporan korban jiwa dina musibah ieu. Hal ieu ditepikeun ku kapala RT santepat anu salah sahiji korban longsor. Alhamdulillah warga sadayana selamat teu aya korban kakubur longsor, saur Arif Ketua RT waktu dikontak ku wartawan tanggal 15 September 2022. Nurutkeun Arif, salah sahiji cukang lantaranana longsor nyaeta hujan gede salila 3 poe ka tukang. Kajadian ieu oge geus dilaporkeun ke desa oge geus dipikawanoh ku pamarentah Kabupaten Ciamis. Poe ieu 16 September 2022, pemerintah desa jeung kabupaten baris ngagerakeun nyieun tenda darurat jeung ngawangun posko siaga bencana deket lokasi longsor. Kabeh korban bencana longsor dijanjikeun bakal menang bantuan ti pamarentah. Rupina sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring Anisa Hastawati kapayunun pamirsa sadayana mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.